Program di Garut non wae moy. Program di Garut menambahkan 50 media untuk per kecamatan Online. online. Telos, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya di beberapa nuncau di Pelmuran Wangah di Padesan anu dumuk teprengenak di lemur matu banjar karang pamidangan. Ulah bosen urang ngawaos mun ngawaos nyawangko ngabahas wartos nu atos-atos. Aya di mana? Uning ngaheula merek. Jadi kanca mitra sadaya upami ningali kopi eta Garut khasna. Namina kopi buhun. Saha nu ngokolakeunana kapalih ditu. Sehat? Sehat. Allah gagah kiat. Ya saeutik atuh dikeutkeun mah. Urang ningali kumaha rurupaanana di pengolahan kopi buhun. Sareng Kang Tommy. Kanca mitra sadaya, ieu teh salah sawios pengusaha muda di Garut, tapi lian ti usaha anjeunna oge salah sawios pupuhu dina nggoning wadah himpunan wartawan media online. Saur nama Moy. Pomi Garut mah Moy teh cantik elok, tapi imah Moy teh media online Indonesia. Kanca mitra sadaya ieu dapur produksi, biasana ieu ngolah teu eureun-eureun, mung kaleresan pas diserang menuju lireng. Musim hujan. Ya, musim hujan. Kopi upami musim hujan mah jiga tukang kerupuk. Layu we ki marurungkut. Margi teh aya panon poe. Kecebur. Mesin naon teh Kang? Burungkut. Mesin roasting. Mesin roasting kanggo ngolah Ngolah kopi. tina green bean janten Kopi. kopi bubuk tah kitu cenah. Kayak urang ningali hasilna anu penting mah keun ngolahna mah babari. Nya Kang Tom nya. Siap. Ieu si ganteng kalem sakaya depangkeun. Salam kawilujengan tah ieu tah. Moai. Media online Indonesia. Jadi ieu kalebet wartawan oge, kalebet jurnalis oge. Da ieu pupuhuna sanes syukur di Garut, tapi di mana? Jawa Barat. Di Jawa Barat. Ketua Jawa Barat. Dewan Pimpinan Wilayah Moy Jawa Barat. setara jeung gubernur ya. Jadi gubernurna media online Indonesia. Oh, cerah barudak. Naon deui? Aya contoh kopi nu dihasilkeun? Itu aya. Kang Tommy urang taros kopi naon wae eta. Kanca mitra sadaya, kopi naon wae nu dihasilkeun ku buhun kopi anu dikokolakeun ku Kang Tommy. Mangga mending. Mana wae kopina eta? Oh, iya Kopi buhun. buhun Arabica. Ini bahan-bahannya Nah, ieu naon ya green bean-nya. ini Nah, ieu green bean di handap tah. Kapasitas pengolahan kekuatanana sabaraha loba eta teh, Kang? kintal mas. Sekintal jasa ngolahnya. Upami suplai kopi atahna di mana itu? Di mana wae? Di petani mana wae? Diutamikeun nampung di petani tapi Dalam kurangnya bentuk malah nanam oge gaduh kebon. nanam. Di daerah mana? Dataran Papandayan apa? Papandayan. Oh. Papandayan. Ya, karena mitra saya di Garut mau jauh. Upami nyarios kopi pasti kopi base-na Papandayan. Margi eta MDPL nu sae kanggo tumbuh suburna kopi. Tuh kalau luar tah. Iya kopi terus keluar ke Belanda. Nu mana terus ke Belanda? Iya teh. Oh, sadaya. Jadi kopi ti dieu teh atos lebet oge ka Walanda. Orang Walanda dan nyoh kopi orang Garut. Aduh, kopi jalu. Aduh. Nah, tadi kopi dan Kopi jalu. kopi lanang teh ya. Kopi lanang. Nu kumaha eta teh bedakeun teh kopi lanang. Jadi kopi lanang teh kopi anu disortir khusus jaluna unggul. Bentuknya jadi kumaha sih dari sikina teh? Bulet Alit cenanya. bulet alit. Jantan kanu postur tubuh kalau orang aya minum kopi jalu kanu badan ada keringat dan hangat. Oh, jadi nambah ieu oge nya Stamina. oge stamina. Tah ieu kanca mitra sadaya nu disebut si kopi jalu nu disanggem ku Kang Tommy tadi anu tiasa ngahudangkeun gairah lalaki ngesang
Kade ieu kudu dicirian nang bungkus. Mantap. Kopi jalan. Ayeuna nyarios di luar kopi. Aya sabaraha media nu dikelola ku Moy teh, ku Kang Ade di Jawa Barat teh. Penasaran ieu teh. Anu dikelola ku Moy, abdi selaku ketua media MOI. MOI itu artinya khusus perkumpulan pengusaha media online. oh perusahaan anaknya. Oh, jadi lain media na pengusaha Kalau media. PW MOI perkumpulan media online Indonesia. Eta mah Perkumpulan media kan itu kan. Hampir Jawa Barat yang dipegang MOI itu hampir 1.200 media. 1.200 media. Di antawisna atau sponsorong naon we? Ya, Domainna misalnya moy.id atau itu ada semua banyak seperti Perwira 1, Liputan 4, Katusba Group kan gitu kan. Ya, Katusba Group yang di bawahnya membawahi terus The Treasure, termasuk kita kerjasama juga dengan Ogi SOS. SOS. Nah, Eta media naon tah kerja sama jeung Kang Ugi? itu Tatar Sunda yang diangkat. Oh, jadi eta mah lebih ke ngalestarikeun bahasa Sunda. Nah, Bahasa yang bahasa Sunda. iya, bahasa Sunda karena ada Baduga News di sana. Oh, Baduga News teh eta teh media online berbahasa Sunda. Berbahasa Sunda, anu artinya dulur sagagampar. Baduga teh dulur Sagagampar. sagagampar. Dulur sagagampar. Makan camitra sadaya upami nyanggem dulur sagagampar eta hartosna baraya satingkat gitu. Jadi teu ningal kasta upami sagagampar berarti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Diuk sarua asor, nangtung sarua ngadeg. Kitu nya. Siap. Sabaraha media nu dikelola online di Garut? Kumoy. Yang di Garut itu kan beda-beda. Ada organisasi yang beda. Beda organisasi. Beda organisasi tapi kita sama lah. Gabungnya. Kaciwit kulit Kabawa daging, sarua wartawan. Terus ya intinya orang lah ngariung lah sabengketan sarua saprofesi ya, lah gitu nya. Cuman media khusus yang berkumpul di MOI itu mendapatkan sertifikat MOI, legalitas yang jelas. Kan? Jadi teu sagawaya. Ya. Terus beritana naon wae kalau sering dimuat ku online. Misalnya kaitan jeung pemerintah, kaitan jeung pengusaha, jeung organisasi, naon wae. Kita kontrol sosial. Contohnya seperti BPS, BPJS, ada masalah provinsi, pusat ternyata ketua harian DPP MOI sekarang sudah tinggal nunggu dilantik menjadi badan pengawas di BPJS pusat. Jadi ikut juga menjadi bagian dari ngedompleng untuk kemajuan. Oke, keren. Program di Garut naon wae Moy? Program di Garut menambahkan 50 media untuk per kecamatan. Online. Bakal beki lebeutnya tah papuket di dunia internet. Ya. Hiji jadi pengusaha, ketua geus jadi kadua geus jadi ketua. Posisi masih seperti kieu, masih di lapangan. Di lapangan. Eta kumaha tah? Emang resep atau hobi atau kumaha? Ya emang hukum alam lah seperti jurnalis harus turun ke lapangan. Karena kita bukan pegawai koperasi. Oke. Kan gitu kan. Tapi urang mah pegawai Lapangan. pegawai lapangan. Aya sabaraha jumlah teman-teman wartawan nu aya Di Garut media yang tergabung di MOI udah ada 48. Oh, 48. Upama di Jawa Barat? Di Jawa Barat hampir 1.400. 1.400 dengan jumlah wartawan? Ya, dengan jumlah wartawan satu redaksi media online kadang-kadang ada cetaknya kan gitu kan. Tapi kita cetaknya juga sama lah masuk online. Tapi di sisi lain online-nya juga sekarang satu redaksi punya wartawan 15 aja lah. Oh,
15 jadi kalau dikali 1000 kali 40, ya gitu kan. luar biasa besar. Jadi kalau yang mau mencalonkan gubernur tinggal ada suara lah. Jangan-jangan deh Kak Jabar hiji saingan. Contohnya kemarin kita pernah berbuat baik dengan Pak Sekda ya. Kita ngebantu Pak Sekda itu 3 tayang, 3 kali terbitan hampir 402 berita tentang Sekda. Dan itu kalau bicara menjual potensi Kabupaten Garut misalnya dari wisata cukup membantu ya kiranya. Membantu. Apa saja yang dibidik misalnya untuk perkembangan pariwisata Garut misalnya? Ya, pariwisata Garut ya contohnya kita mengontrol masalah, contoh yang kemarin kita punya program setelah libur panjang masalah sampah yang di pantai. Oke. Sosialnya yang di Sumedang, nah, sosialnya yang di Talegong, bisa itu ada kegiatan-kegiatan sosial. Satu hal anu menarik, kira-kira posisi Jawa Barat, ya kan Jawa Barat, targetnya seperti apa untuk membangun Jawa Barat dari sisi pendekatannya? Untuk supaya kita dari MOI dan PW MOI untuk menciptakan Jawa Barat kondusif melawan berita hoax. Oke, melawan berita hoax. Nah, gitu kan Mitra Sadaya, ulah dibeakeun sadayana, margi can aya kopi ka dieu antos sakabari. Kanca Mitra Sadaya kalaksanakeun si buhun kopi tos aya dina gelas suruput riut heula sakadang. Percuma dibejakan kita geus puguh ngeunah. Sakali deui Kang Tommy salah sawios anu ngokolakeun. Aya di penggeran Kang Tommy engke edisi khusus urang ngupas sejarah kopi Garut nu sabenerna. Kopi aing, kopi Garut. Kumaha aing we. Kitu kan? Cing kumaha kopi aing? Kumaha aing. Sakitu nu kami aturkan Mitra saya gunem catur dina edisi ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos sareng Ketua MOI DPW Jawa Barat. Bumbuna kopi Garut. Hapunten kasuhun pangampuran kateda bilih aya bisa bahasa kirang merenah, kirang tetah, kirang titik, kirang duduga priyoga maklum jalmi teluput telepat tina kalalepatan. Urang tendeng di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.